Aduh, popong ide-ide. Sudah lama kita tidak bertemu, tidak membuat konten ya. Tak pot. Pas laminya ngadamel konten tebak-tebakan pot. Mohon tatarucingan. Ya. Coba sampai tebak-tebakan di iyalah pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Gimana hari ini, sehat walafiat? Alhamdulillah, mudah-mudahan penonton sing sarehat pot. Ame tiasa nonton kami. Terus mudah-mudahan penonton sing garga milik pot. Ame bisa beli kuota. Nah, mantap. Nah, kumargi kita tidak mengurangi banyak waktu, kita mulai saja terucingannya. Tebak-tebakan. Hey, alah sia. Iya. Saya dapat mana mau balad di mana ya dapat? Ting, saya dah. Mana? Mana? Orang mana? Gue dari kenal kayak goblok, anjing. Di mana? Mana saha euy? Tuh ngomong ke sia. Galak eta mah pot jelema teh pot. Nama saya Pandeko dari Belanda, daerah Cibujur Nonggeng, you know. Belah mana itu? Belanda cenah. Belanda. Beda ngomong lagi gitu pot. Rada ya Allah. Ting emang kitu ngomongna. Ting ada ieu juga tina pengaruh efek komik sugan. Ieu bener. Sia. Goblok teh sia. Jojor hareupeun wae eta pot. Sia tuh ngalenyit ka aing. Hayang dipodarang ku aing. Lain gitu. Maneh tong sia. Maneh tong maneh tong ngalaga ieu wilayah urang ye. Yo, dengikeun anjing. Bapak aing ngaranna Dorna Kumen. Incuna Johan Cruyff. Apa sih? Pemain bola Belanda. Anjir, legend pot. Babehna pot. Waduh. Sugan balad maneh aya nu model kitu pot. Dengan ke anjing sia datang ke daerah aing hayang dicacag hiji-hiji ya. Maneh tenang. Iya di wilayah urang. Maneh macam-macam tuh nyari di video. Siap. Allah Akbar. Astagfirullah. Iya jejak digital ya. Hapunten nya. Siap. Maneh ngomong rada kitu efek tina kucubung tina naon potnya. Iya. Nuju tos deui sareng domba. Hapunten we ya. Maneh ngomong menipat ka jiga nu keur minum uka-uka. lain enak pot. Goblok siapa nonton gitu datang. Aduh, hapunten. Ya, tadi orang rencanana rek tebak-tebakan yang cekpot. Mana rek keuringan. Saha ngaran mana teh kala? Aing ngaran Belanda Pandeko. Panggilanana saha maneh? Didin. Baik. Iya, tina Pandeko jadi kana Didin, ampun. Jauh-jauh. Ngaran teh sing alus Anthony Repan saha Aliando halus ngaran teh. Didin, ampun. Maneh rek niru tebak-tebakan boga otak maneh? Yeuh anjing dengikeun goblok. Aing make baju ge pan boga otak anjing, sia goblok. Bisi otak mah tara dipake ke pas dipariksa karatan kitu pot. Ieu jelema asa kasar-kasar teuing ampun. Bae mah aing anjing. Kieu. Maneh bisa mikir? Bisa. Oke, pot. Urang boga tebak-tebakan sia pot. Siap. Oke nya tebak-tebakanana. Aing cerita. Iya anggap sungai. Lembur maneh aya di ditu. Amarta belah itu. Anggaplah Leuy. Nah, awi ieu mah ieu maneh di dieu nya. Urang. Jadi maneh lamun hayang balanja ka pasar kudu ngaliwatan sungai. Nah, aliwatan sungai berarti otomatis naik naon ieu, Pak? Jembatan. Naik perahu.
bisi atuh. nya Oh nya. parahu teh Ki urang ye. urmahi dua aneun sebab parahuna leutik Tik. karena maneh didin maneh ngarti teh Hah? iya anggap maneh maneh anggap lamun hayang balaja ka pasar kudu ngaliwatan sungai Sungai teh naon? sungai teh Ampun, umumna. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bener. Oh, Bener otak maneh din aduh kayaknya tuluy. dia mangkat Oh, iya parahuna dituna di dia nya, maneh balanja kiclik ka pasar besar. Terus maneh balanja 3 rupa tuh lupa, naon we teh? anu dibeli Dibeli hiji meuli jukut cukup atau sayuran sayuran lah iya anggap sayuran dawuh deui nya eta mah plastik iya anggap sayuran sayuran teh bisa nyemprot geunya anu kadua maneh meuli domba oh anjing domba na leutik euy cicing pan eta upamana ibaratna dua rupanya hiji maneh meuli naon ieu clean sayuran anu kadua meuli bagong meuli domba ieu mah asli teh bisa diajak ieu mah kayak batur bisi lieureun anu kahiji maneh meuli jukut sayuran oh sayuran anu kadua meuli domba pindah aing euy hasil ti pasar teh hiji deui maneh meuli serigala tah ieu nah make meuli segala kan bahaya bayalah di pasar ieu pasar modern pasar gelap jadi maneh pasar gelap ge lo sia mah eta ning nu aya narkoboy iya mah beda pasar beneran oh pasar gelap hiji maneh meuli iya meuli sayuran sayuran jadi pot oh cicing meuli domba anu katilu meuli Spidoa serius ya teh anu katilu meuli serigala 3 rupa ulangi deui hiji naon sayuran 2 domba 3 serigala anjing bisa nges ngeceling meureun otak aing geus cekaratan oke ya dengekeun maneh tadi kan di awal kurang dijelaskan bahwa lamun balik deui ka ditu kudu naik parahu sedangkan parahu hanya mahi 2 aneun kira-kira naon heula nu arek dibawa ku maneh dina barang-barang ieu arek sayuran heula arek domba heula apa serigala heula oke kiclik nepi di dia pas balik deui atuh sayuran be atuh domba di hakanan pot aduh anjing berarti salah jawabanana coba salah jawabanana balikin domba dia sok balikin deui tadi ulangi ya naon dia sayuran domba serigala nah aing nepi lah anu kumaneh rek dibawa domba karena di dia kiclik domba tuna mana balik deui di dia aman soalnya serigala mah teu beukeun kana sayuran oke anu kadua kumaneh rek dibawa naon pot sayuran arek sayuran apa arek serigala heula naonnya din maneh mikir din nah ieu teh lampu teh caleg-caleg teuing nya anjing nah jadi lampu ya mikir belon jadi naon heula coba aing cek aing mah domba heula oke domba heula setuju lah domba kiclik nanti balik deui manehnya heula henteu sok anu dicokot naon sayuran dibawa atuh pas nepi teh meureun maneh henteu panduan dicokot deui kana parahu domba maneh dihakan atuh bisa serigala nya heueuh nya ieu kumaha dia salahnya balikan deui nya nya pucit heula we dombana kan sia teh ditaruh
tarungguan keluarga. Heus aing anehna nah meuli serigala sih. Aing suk jelema gelo suka. Ke pasar meuli serigala. Coba kumaha tah. Aya tilu permasalahan. Hiji sayur heula. Aing di ditu mah kan di darat mahi. Dituntun tiluanana kabeh bisa, anu hiji dipanggul bisa, anu hiji nu dua dituntun domba jeung serigala sabab moal ngadahar lamun aya anu ngajagaan. Sedangkan lamun meundas ka ditu ka walungan ka sungai kudu salah sahiji dibawa. Kumaha jawabanana guru pot? Jadi naon heula? Sia Din, nangtung Din. anjing Allah Akbar. Kitu tah aya kata dipake teh. Allah Akbar. Di Belanda aya serigala di pasar. Saya. Deh. Oi, Serigala teh. siapa nih? Nah, itu nadi nih. Coba ya jawabanana ka mana ya buru ya. Burit mandan ya kaburu adan maghrib sia teh. Tinggal kena kabeh. Atuh duit menang balanya teh beak. Mana ditarungguan di ditu di lembur ya. Serigalana jual deui. Wah balik. Kumaha carana ya supaya selamat kabeh kabawa ka ditu ka lembur. Ya geus di sisi walungan ya. Telepon sungai. Telepon. Teu zaman HP. Ngabaledog jelema. Ngabaledog jelema. Eueuh jelema di ditu mah sepi di sungaina. Coba naon alasanana? Taluk? Naon din? Hah? Naon? Taluk can Din. Naon ini ngebahas naon ini? Aduh si Udin tebalik. Taluk lah ya meh teu burit teuing. Naon ini sok taluk weh. Taluk. Tadi anu dibawa mimiti teh naon heula tadi ya naon ya? Semprotan. Aduh. Yo, anjing ngeukeun goblok. Yo, ieu teh umpamana nya ibaratna. Beda atuh mawa serigala ka sakola mah ripuh urang bakal dipakai. Ibaratna ieu teh ye nya semprotan teh jukut sayuran. Sayuran. Nah, nu panghapus teh domba. Tah, ieu nu lem. Eta teh serigala. Teu ngarti ibarat cenah lah. Yo, nya dengikeun. Ieu teh kan ditonton ya. Tong ngabohongan batur sia teh. Ibarat mana teh ngaran-ngaranna ge tetebakan ngasah otak maneh ya le sok aya wae. Yo, nya dengikeun. Sangaran? Urang Abdul. Yo, Dul, dengikeun Dul. Kumaha. Yo, dengikeun Dul. Nya otak diasah cenah. Keur naon da emangna digesek-gesek jang ngaetaan daging aing. Astagfirullah, hese pot ngobrol jeung orang Walanda mah pot Bejaan berapa? Lan kung yung posta ko ba di yung ko justicia. Lan mo bos dinino ko rapo. Oh, ngomong atuh tetebakan goblok shit teh ngomong heus sok lanjut. Sing soan aing songsang tongdang. Si dari guru tegelo dia. Ya jawabannya mah teu burit importnya ya. Tadi ampun tatarucing 15 menit goblok. otakna teh jalan. Aduh aing mah matakan bener nya. Ngabejaan jelema teh kahiji ulah mere nasehat kanu jatuh cinta. Tah, hese. Kadua ulah ngajelaskeun kanu merkedeweng. Tah, sia goblok. Sia tah. Jeung anu katiluna ulah ngajelaskeun ka pendukung sorry. Naon maksudna? Ka pendukung itu tuh pendukung nomor itulah nomor togel Polontong. Sok lanjut. Coba jawabanana lah metode dilatihnya. Ya apal nomor 2 ada itu teh. Eleh. Sok bro. Sok kasindiran pisan hirup teh. Iya. Nah, nu milih tilunya.
Iya. kurang ramai. Besok. Ieu anggapna sayuran. Ieu anggapna domba. Kurang goblok. Ieu anggapna serigala. Serigala. Cek maneh kuat tadi jawabanna naon? Domba. Domba heula. Domba. Cik. Nepi. Pi. Siap balik deui ka dia. Trik. Nu dibawa naon heula? Apa? Wis belum. Bebasnya salah sahiji. Ya bawa jukutnya. Jukut. Trik. Nepi. Pi. Nah, kuncina di dia pot. Cokot deui domba na. Nah, eta bawah deui balik ke dia. Trik. Nepi. Di ditu aya Jukut. sembilan. Di aya Domba. ayeuna nu di Serigala. Lepas ya. Trik. Nepi. Pi. Bawa dia ke dia. Trik. Nepi. Pi. Bawa domba. Ya. Trik. Tak pasti sih teh. Pan geus kieu mah alhamdulillah pan salamet. Kitu aja karena jawabanna geus kapanggih. Penonton moal penasaran deui walaupun rada lieur urang ngabedaan manehna din euy rada emosi euy. Maneh cak anggap wae balam atuh sia teh. Bau teh napas bau naga. Jawab goblok. Tuh, mun penguwas si didina pot ditutup wae pot. Baiklah teman-teman, tata rucingan sudah selesai ya. Si Didin sudah mantau ke belah itu dan maafkan jika ada kesalahan dalam tata rucingan seperti ini, tapi mudah-mudahan itu benar ya. Iya. Jadi sekian dari kami kecuali si Didin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tebak-tebakan ini hanya hanya fiktif belaka di mana atau pasar mana nu ngajual serigala Aduh piraku aya serigala di pasar, ampun. Sababaya si Didin pamit ladin mana din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin dari Didin dan keluarga. Ayo Din, nanti kita konten lagi. Yeay. Paling.